A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas ya dek, ulang enteng-enteng karena sunah kangjeng. Ngemanta kukula pernah didebat satu ketika. Kula muludan mau diceritakan di tempat di daerah urang kene, daerah urang muludan. Kula nyaritakeun nyiwak, terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak, terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad we gitu. Eta tah pernah muludan. Dok, aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto geus kebal lalakon. Nyana nyaritakeun. Sunah ceknya make siwak kieu cukup, sekarang kita ganti oleh menpol ceknya pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya ceknya teh lebih bersih menpol daripada siwak. Aingna aya kene di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya ya tah moal mulai geus ngaji di mana sia ku aing. Aya ditungguan kukula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu tah daerah belah ditulah pokona mah. Terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab. Sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban, kita bukan orang Arab. 2 poin gua yang gak ada turun sia. Kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora Gus Kubol tau keur ngora kali henteu. Turun nyana kukula disambut, langsung sasalaman, langsung dipeluk kukula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui, sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung kukula ditanya, di forum harita. Nu ditahdaharkeun nanti dulu, dahar-dahar ya. Tanya kukula ngaji di mana? Muruan terus dalilnya apa, terus ada untuk dalil-dalil wah muringis nyana lah sambarangan murtad sia kukula digitukeun nyana marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitukeun nyana atuh kula ge make hizib kituna boh hampir ngejengkang nyana mentah hampura rita kene mentah hampura masyaallah mun teu mentah hampura awas ya ku aing ditelus ya ku aing. Saya mau belajar bener banget tuh. Pernah terjadi tak kiai teh daek-daek deui nyana asal aya kula bembung aing ngomong ngaji jeung kieu cicek bong ya kena asal nyana diondang ka dieu aya Ki Ucin teu henteu kajeun mun aya Ki Ucin bung cek kena aing. Tapi satu ketika nyana datanglah ka imah diajak ku kiai saja mentah hampura. Alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae. Jangan lagi ngaragap salah sama ego na doang. Alhamdulillah. Nges, jadi nyana menyadari kuari bener ya siwak ya sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai'. Satu ketika dia kang inda kulli salat. Ya tuh kumaha tah hadis. Masyaallah. Kukula dijelaskeun dirad ku nyana aingna aya kene moal balik aing mah. Datang ka subuh sia. Tungguan ku aing sia. Keur ngora mah gitu ku henteu. Ayo. At-tawakkil. Gallim azbarak fa innahu sunnatun. Kuku potongan sunah Nabi Gallim azbarak. Sunah Nabi potongan kuku pakai kemis, potongan kuku teh pakai kemis, pakai Jumat, eta potongan kuku, mimitina ku Imam Ghazali di bejaan, curug katuhu heula, curug katuhu, kadieu jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae
Itu ngeuretan kuku ge sadaeknya nyana. Sadaek saya teh moal beres pasalasa ngeuretan kuku. Rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge. Moal untung. Pasalasa mau sapake ngeuretan kuku sial. Pae kemis, pae Jumat. Mun pae kemis sapoe, mun pae Jumat isuk-isuk geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi aqallim azbarak fa innahu sunnatun. Cek aya jelema ngomong, tuh tetegan kuku sunnah Nabi tah. Kumaha ngomong la aful wa in kana sunatan. Moal aing mah. Moal dikeretan sanajan sunnah, moal aing mah moal keretan kuku murtad. Berarti sisanya na eta maksudna ngalelemekeun, ngahinakeun kana sunnah Kangjeng. Moal mah moal bae, ulah ngomong-ngomong kieu. Moal aing mah moal keretan sanajan eta sunnah moal. Ulah ngomong kos kitu. Moal wakalan lah. Geus cukup henteu teu murtad kos itu mah. Kunaon emang moal wakalan? Henteu moal bae moal wakalan. Henteu naon. Lain kira keretan itu sunnah kajenting gelanan moal bae heula henteu masalah. Ima ke ieuna paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri moal waka atau moal waka bae heula serem kos maung lah imah kajen henteu teh mah kos kitu mah. Mana ya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku dah bareng ditanya kiai kok panjang kuku kieu cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu. Tadei kiai blon. Iya ngomong kos gitu teh sembarangan. Moal kula mah la af'ulu in kana sunnatan. Moal motongan kula mah sanajan emang eta sunnah moal kajeun kuku bage. Masyaallah karim eta murtad. Iyalah ngabohongkeun ka Rasul, ngabohongkeun ka Nabi, nyarekanan Nabi, ngenteng-ngenteng Nabi ngahinakeun, kangaran Nabi, ngaran Allah, perintah Nabi, janji Allah, janji Nabi. Ancaman Allah, ancaman Nabi, atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an, anu geus mujma' ala tsubutiha, atawa nambahan saayat, atawa sahuruf, atau ngurangan, atau ngenteng-ngenteng sunnah Nabi. Nganggap ka sunah Nabi ngalecehkeun ka sunah Nabi ieu murtad naudzubillah min zalik wa min zalik. Masih loba keneh kelalaunan abeh tenget supaya urang bisa merubah ucap urang abeh urang selalu dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.